Ribuh kieu mata euy. Sare heula di dieu. Pet, udang pet. Naon Simon? Udang atuh pet, cina ek sare. Kamu udah. Terus di matana geura. Aduh, meni panas kieu, bisa-bisa kuliah Jennifer hideung geura. Nah, si Ama kalah lompat. Jika nuka karang ningali bidadari. Anjir, sugan aing bebegig sawah. Nah, Ama kalah lompat. Tapi ge moal ngegel ieu. Teu ngegel we gegeusieun kepada mun ngegel. Ngomong naon sih ya? Punten. Maaf. Tukang ojek sanes. Punten teh sanes. Ih, mana kita suka ojek, tema abi bade ngojek. Emang bade ka mana kitu? Tuh kapeh ditu. Mana wiker saa? Kayak di ongkosan. Sieun sabenerna mah. Soalna ieu awe bebeungeutana jiga begal. Kumaha kersa teu? Ayo ngan hayang sakieu. Sabaraha 3.000. 50.000. Ai 50.000 mah kieu tah. Aduh, heueuh nya. Pokok maha bade moal. Maha pisan si Ama. Ngat geus atuh moal mah. Yang geus sayulah bae daripada leumpang diculik. Manu bae ke nyarulik nage sieuneun. Pet. Kira-kira bisa namanya Majen. Sare ngaganggu wae. Teu kopsa naik sare, aya we gangguanna teh. Tadi si Cimon. Ayeuna maneh. Yo, tong sare wae maneh teh pet. Sing disiplin atuh nganggur teh. Nganggur wae maneh kudu disiplin. Masih gawe heueuh. Yo, tempo urang. Sing nganggur ge disiplin, udang isuk-isuk. Teu kawas maneh, peureum we jeung peureum. Cik nganggur teh ulah nyirikeun atuh pet. Era ku tatangga. Maneh mah udang isuk-isuk teh kabur ti imah. Si dititah ku indung. Barukan teu apal gitu. Ayo tuh, maju. Sarang kosna. Tah, hok, enggak, ayo. Pet, minjem duit lah. Angger maneh Majen. Yo, pet, barang siapa yang meminjamkan hartanya kepada orang lain, maka pahala rezekinya akan terus mengalir kepadanya. Bejana orang teu boga duit, Jen. Bisa-bisa nama aneh ngawadul pet. Ngodol naon dari maneh? Pan ketempo ke maneh ke orang ngambil duit goceng. Hari ieu naon? Jen, orang teu boga jangan cecekelan. Eta aya goceng, kalem we, kurangnya digantian ieu. Digantian make nahaeun? Make daun. Kek mun urang geus boga duit, Iraha maneh boga duitna? kek lamun geus gajihan, Gajihan. Iraha gajihanna maneh? kek lamun geus tarima gawe atuh teh. Terus ketarima gawena iraha? Heungke kumaha lamaranna katarima. Iraha ngalamarna maneh? Kek nungguan maneh geus teu boloho.
Saha eta? Teuing tah pamanggi ti dinya euy. Wah, kendal kitu euy. Pasti isina duit. Nya heueuh lamnya kendal kieu eusina semen. Bener ieu euy. Dik mau ka mana? Nya heueuh atuh milik urang. Urang nu manggihna ge. Pamane kerja urang. Yang bagi dua lah. Teu bisa kitu atuh rugi. Kade bisa bisa tumbas ya. Oh, heueuh nya. Atuh cong kaparetekeun we lah. Begitu jeung Pak RT i. Nya lain atuh. Tah ayeuna cong kaparetekeun. Pangkesna ku Pak RT diwawarkeun bisa nu kalengitan dompet. Oh, heueuh nya. Kalagian maneh pinter? Nya heueuh urang mah pinter atuh pet maneh mah. Heueuh, pinter kodek maneh mah. Aduh, kepala Jennifer pusing. Ini sok ini mah motor teh. Yang ngajak modar. Aduh. Astagfirullahaladzim. Dompet Jennifer mana? Aduh. Ya bawa identitas Jennifer semua di dompet. Mananya? Aduh. Mudah-mudahan yang nemu dompet Jennifer baik hati. Akan Jennifer jadikan pacar. Tuh, aya awe gini kecerik tuh. Cok sampai tuh pet. Heueuh aya tuh. Kunaon neng? Neng nuju naon? Cing nu bahagia gitu. Neng, pergi bantuan? Dompet Abi leungit Boting dompet. Iya gitu nu si neng teh. Heueuh nu eta meureun. Tanyakan tuh, tanyakan bisa lain nu manehanana. Ayo sok. Neng, ari warna dompetna sareng eusina naon ya? Dompetnya warna coklat. Usina teh surat hutang hungkul. Wah, edan lagi surat utang. Seperti biasa des neng. Nuhun ieu ti mana? Tadi ti Tadi di itu. pal ditu. Nuhun ya Tadi teh abi teh tos nadar. Lamun aya nu mendakan dompet jadi pacar Abi. Tadi nu ieu da nu mendakan lagi. Ieu. Ku iya. Ayeuna mah ngeunaheun Kasih atuh dua nana we sareng Abi ayo. Alim. Woi!